mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala sunnatihi wa jama'atihi miyamin hadha ila yamin hadha amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina waktos ieu sim abdi tiasa ngalajengkeun deui kana bahasan ilmu arud bahar anu kaopat nyaeta bahar wafir. Namun anu dipayeunkeun ayeuna pembahasanana kanggo anu meryogikeun kana lugohna insyaallah mungkin di akhir video. Mangga simak videona sampai tuntas. Kanu teu acan subscribe mangga subscribe kanggo ngadukung kana perkembangan ieu channel. Mudah-mudahan kapayeuna tiasa langkung majeng amin ya Allah ya rabbal alamin. Ar-rabi'u al-wafiru anu kaopatna bahar teh disebatna bahar wafir. Ari bahar wafir teh rumusna wajin wau sareng jim. Wau isarah kana bahar wafir, jim isarah kana wajan katilu nyaeta mufa'alatun. Anu sok dinadomkeun ku barudak teh mah kieu nadomna. Ari rumusna bahar wafir eta wajin wauna eta isyarah kana bahar wafir, jimna eta isyarah kana wajan katilu atawa wau isyarah kana bahar wafir, jimna eta isyarah kana jawarihana. Wa ajza'uhu mufa'alatun sita marratin. Wa ajza'uhu ari pirang-pirang juzna bahar wafir teh atanapi wajanna bahar wafir teh mufa'alatun nyaeta wajan katilu. Wajan kahiji fa'ulun, wajan kadua mafa'ilun, wajan katilu mufa'alatun. Sabara balik cenah sita marratin genep balikan mufa'alatun teh. Laguna sapertos kieu. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun. Menawi telepat kitu eta lagu asalna cenah ti Imam Khalil. Salajengna walahu arudoni wa salah satu adrubin walahu ari bahar wafir arudoni aya dua arudna wa salah satu adrubin aya tilu dorobna. Ai arud teh tungtung satar awal, ai dorob teh tungtung satar sani. Jadi perubahanana aya dina tungtung satar awal sareng tungtung satar sani. Al ula maktufatun anu kahiji arudnana teh maktufatun kakeunaan ku elal qotof. Naon ari elal qotof teh? Elal qotof teh nyaeta hadpu ma'al asob, kumpul hadap sarta asob. Ari hadap teh dahabu sababin khafif ngabuang sabab khafif. Wa iskanul hamis asob nyukunkeun aina huruf anu kalima. Jadi mufa'alatun arudnana teh tungtung satar awal teh mufa'alatun dibuang tun sabab khafif tun teh. Jadi mufa'ala sukunkeun huruf anu kalima anu terakhir jadi mufa'al. Jadi satar awal teh mufa'alatun mufa'alatun mufa'al. Alihkeun eta mufa'al sabab teu berlaku dina wajan
alihkeun kana wajan naon alihkeun kana wajan faulun. Jadi atuh simpulna teh hasilna teh mufa'alatun faulun. Eta arudna wa darbuha kumaha darobna misluha sami darobna ge cara arudna nyaeta kakeunaan ku qotof ngabuang sabab hopib sarta nyukunkeun huruf kalima jadi mufa'al alihkeun sami kana wajan faulun jadi faulun. Mufa'alatun faulun mufa'alatun faulun. Sairna nate kieu wa baituhu lana ghanamun nusawwikuha wizarun ka'anna kuruna jillatihal isiyu. Itu lagu asalna. Serpisan ayeuna variasi-variasi tina bahar wafir di antawisna nu sok sering dinadomkeun geuningan dina ku barudak. Sairan Abu Nawas teh Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi mufa'alatun faulun mufa'alatun faulun. Asaniyatu majzu'atun sahihatun nu kaduana baha nu kaduana arudna dibuang sawajan sahihatun tur sahih teu kakeunaan ku ilal walaha darbani eta arud ngabogaan dua dorob. Dorob anu awal misluha sami cenah nu awal cara arudna alias sahihah teu kakeunaan ku ilal wa baituhu betna ieu laqad alimat rabi'atu an nahablaki wahinun khaliku. Asani nu kadua dorobna nate majzuun majzuun dibuang sawajan cenah maksubun tur kakenaan ku asob ari asob teh nyaeta ngabuang sabab hopib asob teh nyaeta nyukunkeun huruf nomor kalima. Dorobna sami nu kadua ge dibuang sawajan jadi tinggal sesa opat. Wa baituhu betna nate kieu cenah u'atibuha wa amuruha fataghdabani wa ta'sini. Eta entos parantos sadayana bahar wapir teh aya dua arudna dorobna aya tilu nu terakhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u utawi kang kaping papatiku al wapiru bahar wapir wajza'u lan tawi pira-pira wajan bahar wapir iku mufa'alatun wajan mufa'alatun sita maratin kalawan 6 balenan
walahu lan iku tetep kadue bahar wapir arudoni utawi arudoro waslah satu adrubin lan teru piro-piro doro al ula utawi arud kang awal iku maktupatun kang den kang kakenaan kotop wadorbu halan utawi dorobe ula iku misluha umpamane ula wa baitulan utawi bet ula iku lana gonamun nusawwiku hagizarun lana iku tetep kada ingsun sadaya gonamun utawi wedhus nusawwiku ha kang ngagiring ingsun ing gonam gizarun kang akeh kaanna kuruna jillatiha kaya satuhune piro-piro tanduk agunge ya gonam iku al isiyu tatakan atau itek asaniyatu tawi arud kang kapingdo iku majzu'atun kang den buang sawajan sohihatun kang sohe walahalan iku tetap kadue saniyah dorbani utawi doro broro al ula utawi kang awal iku misluha umpamane saniyah wa baitul tebet awal iku lapad laqad alimat rabi'atuan laqad alimat teman-teman waruh sapa rabi'ah siti rabi'ah anna hablaka ing satuhune janji sira kang kaya tambang iku wahinun kang lemah khaliku tur kang pegat asani utawi dorob kang kaping 2 iku majzuun kang den buang sawajan maksubun tur kakenaan zihab mufrad asob wa baitul utawi bet sani u'atibuha iku nyacad ingsun ing mahbubah wa amuruha lan marentah ingsun ing mahbubah patagdobani mangka sabab bendu ya mahbubah ya maka sabab bendu siro ing ingsun wa taksini lan nyulayaan siro mahbubah ing ingsun